Hidangan tinu hajat. Biasana memeh bulan puasa atawa bulan Syawal atawa bulan Zulqa'dah anu ku masyarakat Sunda masuk disebut bulan Rayagung, eta minangka bulan-bulan anu seueur nu harajat, bohajat nyepitan atawa nikahkeun. Ari poe anu dipilihna mah biasana Sabtu atanapi Ahad. Kungsi simkuring dina lebet saminggu nampi uleman teh langkung 3 Aduh, sok rada berat oge nyumponanana. Boh ngatur waktu tanaga utama nama etana kanggo isi amplop nanya nya gitu. Gerasok serba salah, lamun seueur anu ngondang sok luh lah bingung nyumponanana, tapi hari teka ondang atawa kaliwat batur diondang urang henteu komo nu hajatna tatangga mah eta oge sok jadi teraos, jadi tanda tanya. Nah hanya ari abdi bete diondang aya naonnya gitu. Ilaharna lamun teu tiasa hadir dina dintenanana nya biasa nama sok ngadongkapan teh piisukaneunana. Biasana wanci pasosore sok ngabring jeung nu sanes bade nepungan anu hajat atanapi disebatna teh bade masihan kanu hajat. Sawangsulna anu hajatna oge da parantos nyiapkeun pikeun nampi tatamu ti memeh hari hakna. Di tengah bumi tos ngampar samak jeung karpet di luhurna, tuangeun tos ngadarai rupa-rupa kaolahan khas anu hajat tos dijajarkeun dina keler-keler teu hilap kueh basahan sabangsaning nagasari, bugis, papais, lapis, peuyeum ketan, goreng ketan jeung nu sanesna. Sakapeung di piringan atanapi di pisinan ngabarak mantak pikabitaeun. Sedengkeun tuangeun anu disayogikeun kanggo tatamu anu bakal sumping dina hari hakna mah nyaeta sok mangrupi tuangeun parasmanan. Jenisna sangu tangtos bae, angeun gule atawa angeun sop, lapis atanapi semur daging, sate, bade sate ayam, bade sate domba, aya suwir ayam, atanapi goreng ayam guluntungan, tumis kentang, atau tumis sayuran anu sanes, teu hilap capcay, blado atawa mustopa jeung nu sanesna teu hilap, kurupukna atawa emping. Ari bibilasna disagedengeun cai enteh atanapi cai no dina gelas plastik sok disebatna teh aqua gelas. Aya buah-buahan, rupi-rupi buah-buahan oge, puding atawa es krim, malas aya sirup atanapi cendol jeung nu sanes-sanesna. Ari nataan tuangeun teh abdi masok janten lapar. Tatamu anu hadir piisukaneun atanapi pienjinganeun istilahna teh tamu anu bade masihan. Biasana eta tatamu mangrupi masihan mangrupi artos di amplopan. Artos nama sabarah wae saridona. Ari wihna tos masihan teh sok dibahanan hidangan kuno kagungan hajat. Mangrupi atahan
dikantongan, diplastikan, atau ayeuna mah aya samacam body bag warnana rupi-rupi beureum, koneng, hejo jeung sajabina. Ari eusina aya mie instan atawa pop mie, rupa-rupa biskuit, minuman, minyak goreng minyak goreng mah awis ayeuna mah sok digentos ku gula bodas, aya enog, malah nambihan aya teh jeung susu kaleng sagala. Wah, kreatif pisan anu hajat zaman ayeuna mah, seueur pisan piliheunana resep. Ari pop mie atanapi mangrupi minuman atanapi kueh-kueh biskuit biasana upami wangsul karo rompok tos masihan teh sok pada marbutkeun ku barudak. Ari dina samemeh tahun 2000-an mah kapungkur eusina idangan atahan teh sok parantos matok weh. Rupina atanapi jenisna biasana mah beas saparapat liter atanapi setengah liter diplastikan. Poknya kitu deui nog hayam. Aya kadang-kadang 3 atanapi 4 sikit diplastikan. Sarden. Nu dikalengan teh atanapi disebutna teh sarden cheese. Aya kere dikeretan, aya abon sapi jeung kurupuk udang diwadahan kana kantong plastik. Upami nampi idangan teh menisok ato alhamdulillah keur dinten eta mah sigana teu kedah mesar deui ka warung, tiasa dipasak kak tuang cukup kanggo kulawarga, cukup kanggo sakulawargaeun. Ari ngabahas idangan atanapi berkat tinu hajat teh simkuring sok emut ka mangsa ka tukang, mangsa nuju budak. Harita idangan tinu hajat teh ilaharna mah sok kuasakan anu diwadahan kana pipiti, handapna ditilaman kana ku daun cau kenge ngaleumpeuh teh nyaeta daun cau dideangkeun kana hawu atanapi kompor. Sikana eta anu janten ilahar teh supaya daun cauna ameh leuleus. Siga harita nalika emak mulih masihan tinu hajat, anjeunna nyandak idangan ku simkuring enggal-enggal diborok. Asik emak tos masihan tinu hajat nyandak idangan mak kuring jeung dulur-dulur atoh pisan bari muru kana cacandakanana. Kade hati-hati bisi bahe pipitina sur emak. Geus teu sabar. Buru-buru eta pipiti teh dibuka. Leuh eusina mani matak uruy. Aya sangu, gepuk sakeureut, goreng tempe, tahu, parakedel, nog asin, tah ieu nu paling dipikar resep mah asin pepetek. Sadayana masing-masing hiji. Oge aya cabe gombol ngaguruntul hiji. Ma engal ma hoyong. Teras mak teh surti enggal-enggal anjeunna nyanak peso. Teras we eta idangan teh disiksik, dikeretan, dibagi-bagi rata pisan. Dibagina bagi genep, naha da pan putrana oge. Sadayana genep. Kajaba anu teu disiksikan rata teh cabe gombol. Keun weh eta mah saha wae anu seneng. Kaleres anda ari simkuring mah teu patos seneng kana lada teh. Tos disiksikan, emak nyarios deui, "Kop tah, sok geura armam." Oma tong sisirikannya da dibagi walatra sami ageungna seur emak. Kuring jeung dulur-dulur anu geus teu sabar tita tadi buru-buru nampanan bagian masing-masing kana piring panci anu eta piring panci teh tos disanguan. Haget naker bismillahirrahmanirrahim. Belewek, aduh meni nikmat.
ponyo pisan. Eta zaman harita, zaman horit teu acan seueur jajan sapertos marurang kalih ayeuna. Mun aya idangan tinu hajat teh atoh pisan. Ayeuna karek kaemut rupina emak kantenan ari apa mah. Anjeunna mah tara kabagian wang idangan teh. Aranjeunna mah tos ngaraos bingah kuninga barudak. Barudakna suka bunga bala kecerakan nuang idangan tinu hajat. Eta rupina mah pangalaman kapungkur nuju alit kumaha baraya gaduh. Pangalaman nalika murak idangan rupina sakitu bae mugia ieu pangalaman teh katampi kalayan kabingahan.